Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abi Wilma Aliyah di kelas 10 IPS 4. Di dieu abi bade ngaduhikeun dongeng anu judulna Gajah Eleku Sireup. Hiji waktu di Tegalan di Afrika aya hiji gajah nu keur ngadigeuweung lempang bari ngariot di Tegalan. Padahal eta Tegalan nu deuk dilewatan ku gajah teh aya sireup nu lobana mang juta-juta keur digawe nyeun sayang. Kapan di Tegalan mah sireup teh nyeun sayang teh mahu cungkul. Tampolana ku gede na sayang sireup teh aya nu sagede pasir leutik pati ngarencrok. Dina hiji waktu gajah dek ngalewat ka nu Tegalan teh aya manuk dadali anu nangenan. Manehna kahunyeun bisi sayang sireup anu keur dijieun babakangan teh ka galeng. Gajah kade leumpang teh tong noyod ka dinya. Kusabab sireup keur nyieun sayang bisi katincep. Manuk dadali ngingetan. Wah, nah asana teh piran sireup katicet mah paling dipejet. Gajah nembalana teh sombong pisan, asa aing kuat, asa aing gede, tengah hargaan pisan kanu leutik teh. Nah barang anjlok kana gundukan imah teh ngan ngeleye tah sireup teh katarincekan ku gajah. Ningali ribuan rakyat naparai ditecekan ku gajah. Gajah sireup ambekeun pisan. Gajah ditantang perang. Gajah ditantang perang teh lain sadar kana kasalahanana, manehna kalaka seserian bari sombong. Ari sireup nyieun siasat jeung ke perang teh manehna nyieun lombang anu jerona sangaput gajah. Dina hiji waktu anu geus ditangtukeun perang dimimitian. Loba sasatoan nu nyaksikeun antara perang gajah jeung pasukan sireup. Gajah nyuruntul ka hareup rek ngaleut ribuan sireup. Ari sireup nangtang ti jajalanan nu geus digali teh. Atuh napa ditangtang kitu teh? Gajah asa dilelewe manehna ambek pisan. Sebut kana ka hareup nyuruntul teu toleh tincekeun. Nah atuh barang asup kana jalan eta teh digebrus gajah teh. Manehna teu bisa nanaon ngan saukur bisa uga agil teu bisaeun hanjat. Nempo lawana digebrus, sireup langsung napuk nyarocoan kana awakna gajah. Gajah teu kuat ngalawanna anu ceuk ukuran mah leutik lain tandinganana. Mung sakitu anu tiasa kesim kuring dipihatur. Hapunten bila aya kaletakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.